Ieu keur caritakeun kahirupan urang mah ku saking geus senang alhamdulillahirabbil alamin. Urang mah ngaji teh geus kahibur ku ngaji kan pohara. Batur mah ku biduan ge teu kahibur. Ji ke hotel ge teu kahibur batur mah. Ku mandi uap ge teu kahibur. Urang mah mandi caina eueuh. Geus lah mandi bangkong bae set bae gegeuraan ngaji. Urang geus senang bae kan. Eta Allah nyeun senang kos kitu babarieun jasa ka urang. Masyaallah ku gegeuraan kan teu make calana make samping bae. Ya, inget-inget di dia sial jasa aja samping ngabolong depan. Masyaallah. Tapi kan senang. Ya Allah ita nyeun senang babari jasa. Ye, jenelekeun dekat tukang wuduk. Aing dek ngawuduk teu bawa duit. Aing teu ngawuduk aing hayang. Ye, bae jana sakumaha nu nyiramna leubuh ngora. Untung kapanggih jeung baturna. Ayo ka dieu, henteu lah. Padahal mah teu ge hayang rada di hayang rada ditarik kan itu. Ceuk, dieu geus aing nu mayaran geus. Bener tah? Ye, ayo bae geus. Alhamdulillah. Maksudna lawan eta ieu mah kahirupan sakitu teh urang mah geus senang pohara kan. Nyaritakeun ka senang ieu mah urang naik motor eueuh suratan senang. Naik mobil eueuh suratan senang. Batur Bandung mobil mewah ngalancong ka puncak ngalancong ka balik can puguh senang. Ieu mah keur carita senang. Ieu mahal tah senang. Ku senang-senang na ngajina ge atuh pan hees. Senang jasanya nang. Beban. Nyayomkeun kiai aing. Tah. Ieu mah keur carita jeung senang Allah babarieun ka urang nisbat nu susah. Haju di akhiratna ti heula ka sorgana. Deuk kumaha coba hayu. Je masyaallah sing percaya. Sebab Kangjeng Nabi waktu Isra Mi'raj ningali ka surga, masyaallah anna aktsara ahliha al-fuqara wal masakin. Barang neuleuh di jero surga, pangloba-lobana penduduk surga adalah fuqara wal masakin wad du'afa. Para fuqara, para masakin jeung nu lalmah. Ieu urang nu teu berdaya ieu urang. Geus teu berdaya ieu ngaji seserian ge engke balik teh aing ongkos teu boga. Teu kuat coba. Ye kuari seserian ge barang brul keluar, iung aing ka mana? Tapi senang nu aya tah ieu anna aktsar ahliha fuqara masakin du'afa. Percaya urang jeung Kangjeng nu nyebutna ge nu ngomongna masyaallah. Nah ieu kahirupan para sahabat susah. Perang siap eueuh sarana jang perang. Tetapi Allah ngabadikeun walan tadosa Muhammad alalladzina kajalma sahabat terutama nu 7 daratang min ansor atawa banu muqarrin anu iza ma taukan daratang karanjeun litahmilahum minta kendaraan jang naiknya menuju perang. Tapi anjeun ngajawab la ajidu ma amilukum alaih. Emang eueuh nyadiakeun kendaraan. Anjeun ngajawab teu bisa ngayakeun kendaraan da eueuh. Akhirna tawallau baralik manehanana ti anjeun wa ayunuhum tafidu minadami. Bari matana ngalalucur nyakcakan cai matana kabehan hazanan Allah yajidu ma yunfikun. Sedih kabina-bina lantaran teu manggihan jang berangkat perang. Tuh diabadikeun dihampura ku Gusti Allah. Bari aya Abu Bakar Siddiq anu mempersilahkan aya ngan eta kan anu unjukanana doang nu 7 nu sejen masih ambalayah keneh nu susah anu siap perang lempang geus teu ungkulan. Masyaallah kari Gusti Allah ngabejakeun Muhammad teu dosa sanajan gagah sanajan siap aya eueuh sarana keun berangkat bae Muhammad anu puguh aya sarana tuh ieu kuarikan loba jasa nu haraya ngaji ka dieu loba di Bogor bejana di Sukabumi bejana di urang ge di Pandeglang ngan teu boga duit
kendaraan teu boga nyana teh motor teu boga duit teu boga aing ngaji hayang nu ngajak eueuh aju disumbang ku pamarentah lain embung nyumbang tidak aya lagi aya numbung teh mending teu ngaji cek daripada make motor pamere pamarentah eta mah hebat ka saja aya nu ngendong pan ti poe Sabtu ka dieu ngeteng deui kumaha jeung kunaon emang ti poe Sabtu teu kaburu mun berangkat isukan mah ceuk ngendong tah eta kan pohara eta kos bisa minggu ieu mah ngaji minggu hareup mah wallahu alam dah tuh loba ieu keur carita-carita eta kan nu boga himah anu teu boga himah mah padeukeut ge iya tuh biasa bae malah isuk-isuk ngaluarkeun mobil engke mah macet teu bisa keluar motor dikaluarkeun emang kumaha engke mah heses ya beberangkatan poe minggu macet ya mendingan subuh kan dikaluar-luarkeun pan eta mah lain deuk ngaji ngaranna kulin batur datang nyana indit atuh masalah emang kos kitu dipetakeun ku Gusti Allah ya ka sorgana mah hayang kabehan anu indit hayang ka sorga anu datang hayang ka sorga tuh masalah geus pokona urang doakeun ka sorga kabehan bae geus ngan nu ngaji ti heula ka sorgana nyana ke pandeuri ti paleset saeutik Innamas sabilu 'alal ladzina yasta'zinunaka wa hum aghniya Yalian pasti jalan salah jalan dosa jalan teu bener mah eta teh atuh ka jelema-jelema nu menta izin ninggalkeun karep moal milu perang bari sarana aya wa hum agniya nyanana gagah sarana na aya sugih ngaranna dek make onta aya dek make kuda aya kitu kene amunisina persiapanna aya api nyana yastazinunaka menta izin pitaqallupi ninggalkeun perang biayakunu ma'al khalif secara aya maranehanana teh babarengan jeung nu taringgaleun perang yeung bangsa aki-aki jeung bangsa bararudak jeung nu garering babarengan jeung eta nah ieulah kulantaran jalan salah aya di nyana orang wa taballahu ala qulubihim ku Gusti Allah dicap ku Gusti Allah distempel ku Gusti Allah di stempel hatena padahal mah perang teh menuju Allah padahal mah jihad teh menuju ridho Allah surga Allah tapi holenganan ku Gusti Allah di stempel teu ngartieun bahum la ya'lamun teu nyahoeun nyana di jero perang teh ya ridho Allah ketika ya ridho Allah pintu surga muka tinyahoeun nyana lamun cicing babarengan jeung jelema nu teu perang teh oreng pintu surgana nutup justru pintu neraka nu muka urang kan ieu ku arieu teu karasakan urang asana urang lain maminda batim binadi illa huwa akhizum binasiyatiha eueuh hiji hewan eueuh hiji manusia kecuali ku Gusti Allah seakan-akan dicekel embun-embunana ugal poe gerak lain gerak urang nang Allah ngagerakeun hudang lain nang urang nang Allah ngaudangkeun diuk lain nang urang nang Allah ngadiukeun geus tah luhur ku perasaan kuari mah ieu urang ngaji ka dieu apa nang urang lain seakan-akan ku Allah teh dicekel embun-embun urang set didatangkeun ngaji sia nu mantak dikitukeun ku Allah deuk disalamet wa akhizum binasiyatiha unggal poe digerakeun ku Allah teh masjid majelis muludan rajaban masjid majelis muludan eta teh nu mantak dikitukeun lain nang urang nang Allah deuk dibere tempat di surga tatangga urang nu gagah teh ya sakitu muludan di dinya indit ieu akhizum binasya indit sia maka ditu ka puncak ngaji paminggu indit sia maka ditu ka Bali batur mah dieu indit sia mah ulah ka jeung kumaha ge eta kan jubahan ulah nu mantak dikitukeun ku Allah deuk dikanaraka mantak tafakur urang ieu aing ieu dikamanakeun ku Gusti Allah ulah hese-hese aya di mana urang abe babari urang sieu teh deuk dikasorgakeun apa dikanarakakeun keur aya di mana sia
sababari urang keur aya di masjid geus ulah mangmang di sorga berarti eta nang Allah cicing sia di masjid pa Jumat isuk-isuk nundutan sia ada istiqomah tempat naga di dinya jaga ngeunaheun jasa nyalang kedong bepan nu ngaganggu nang Allah wa akhidum minasyiati ya Allah siga nang urang lain tapi eta kelas keyakinan urang kan kuari ngaji tauhid wujud idam bako mukhalafah tah eta ngaji keyakinan nu wajib di Allah 20 nu mustahil di Allah 20 nu jaizna hiji geus eta ngaji keyakinan nu kos kitu ngaran untuk ngaluhurkeun keyakinan berarti kudu jaho urusan zat sifat afal jeung asli supaya naon supaya urang tambah kekuatan nguatan tauhid nu tadi